Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa kumaha dagaramang lami pisan di kantun kumang juanya. Tah aya pribados pun Arya Dani Haji Sona bade neraskeun hanca dongeng Mang Juha anu katunda kamari anu mana nembe dugi di Mang Juha jilid 8. Tah nu ayeuna anu baris digarap ku pribados dina Mang Juha jilid ka-8 nyaeta baris mintonkeun judulna Arya Ketir mangkat rumaja. Pamirsa channel Bagaya Kulanas hormateun simkuring di mana bae nonton sakumanu kauninga dina Mang Juha jilid 8 kamari rehna Arya Ketir parantos diwurukan ku Mamah Haji Duo Majid mang pirang-pirang jurus keahlian, kasaktian, keahengan oge kamandragunaan dikawit jurus alif kaituna jurus naon bae pokona ayeuna mangkatna Arya Ketir nincak remaja. Arya Ketir nyaeta hiji rumaja anu tangkes, anu cerdik, anu pinter. Maklum pamirsa numutkeun carita kapangkarna ge paran Arya Ketir mah katitisan ku Raden Patrungan anu ngancik jeung ngalinggihan caringin badag teh nya. Kumaha ieu jucungna carita mangga pamirsa wilujeng ngagegepkeun. Kurang leuwih Arya Ketir umurna parantos 17 tahun. Manehna geus mimiti pinter dina ulin usik jajampean turta malah mah geus dipercaya karek jadi ngimam-ngimam di tajuk wae mah. Malah geus datang aya puber di Arya Ketir teh. Peun heula ulah waka ngadongengkeun Arya Ketir pamirsa. Disagedengeun teh eta si Kuwu anu harita mau tali pocong nama ijah teh pamirsa. Tah urang ngadongengkeun si Kuwu. Nyaan eta mah pamirsa. Tina maling tali pocong nama ijah harita si Kuwu urip kahirupanana. Tegesna toko grosirna ngagedean. Boga desa panggilingan pare ongko. Malah sawahna ge ngalegaan. Anu malah mandah legana sawah Mamah Haji Duo Majid oge eleh loba tah ku si Kuwu teh. Subhanallah walau ngalam pangaruh eta jimat tali pocong maijah teh anu maot dina malam Jumat Kaliwon. Nanging parendene kitu pamirsa, sanajan harta lubak libuk cek paribasana lubak libuk teu kalepok sawah lega. Ngan ieu si Kuwu teh boga budak anu sasama jeung si Arya Ketir. Ngan budak teh ieu mah rada minculak. Minculakna kumaha pamirsa? Budak si Kuwu mah barandalan, premanan, getol mabok, ngamadon main sagala rupa. Terus jirikna harta bandana si Kuwu beak dikeuwih terus-terusan ku ieu budakna anu katelah si Gobar. Harita si Gobar katingali pisan ku si Kuwu eukeur nyanyekek botol bagi gagaleongan leumpangna. Cek si Gobar bagi nyekek botol gagaleongan putus lagi ya aing ku cinta eleh wae anjing gas
sal. Lek 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 nginum heula. Galeong. Kugunyung bapana nyaeta si kubu teh ya. Aduh, sia Gobar. Kalah kan nyeket foto pagawean teh. Digusur eta mah pamirsa si Gobar ku si kubu. Naon Pak, aduh naon Pak, ngagugusur uing Pak. Naon, ampun Pak, ampun. Digebruskeun kana kombangan sosin pamirsa. Kebon manehna keneh pamirsa, kebon sosin nu si kubu. Sawahna sawah si kubu, atuh si Gobar budak saha? Budak si kubu. Nyaku mah si kubu we. Panen sosin. Eta si Gobar anu geus jibru tuluy ditakon ku si kubu ku bapana keneh. Da si mah kalagoh mabok ke pagawean di sapopoe lain diajar gelut diajar usik gugu ka aing ieu rek nuhunkeun ilmu teh aing ke saha lamun lain ka sia alah Pak tong loba camah komoda di kebon sosin ieu teh da sosin moal ngadengeun Pak uing hungkul nu ngadenge mah di sia mah ecek si kubu bagi ambakna nakeranan sugan mah sia mah pila kuku aing kudu dipasantrenkeun ditambah-tambahkeun kahajengan alah Pak Muhammad tuh Pak euy ka urang mah dawing ieu teh meureun bapak ge baheula kieu nya pulang pamirsa si kubu ngarumasakeun dina hatena rehna si kubu ngarumasakeun baheula teh manehna ge kitu pisan bangkar warah kanu jadi nini akina si Gobar sanggeusna ngahulang nyarekan deui eta si kubu kanu jadi anakna deuh da sia mah kalahkan ngamalik-malikeun wae omongan kolot atuh dapat kumaha meureun ieu teh takdir Allah uing kieu teh Pak mana eut abi kepe didagorkeun eta botol kana tarangna si Gobar botol peupeus si Gobarna teh kuna naon pamirsa nyeta si Gobar ge hasil tina muhit tali pocong teh jadi aya keajaiban ka si Gobar oge pamirsa aduh nyai Pak meuni tega ka uing bapak mah bagi ngangkawong ceurik eueuh ka era pamirsa si kubu terus-terusan nyarekan piraku sia ku aing sajabana ti ditambahkeun ka kiai teh hayang diburas sakalian mah ku aing Pak, dek ngabura uing atau Pak, uing mah dibura ku bapak ulah kagok Pak rek ngabura ka urang mah ecek si Gobar ulah kagok Pak rek ngabura ka urang mah bura we urang sakalian ku tai Pak Anjing ngaku kacem. ngahulang disebutkeun dibura ku tai teh pamirsa eta si kubu terus eta si Gobar naguskeun panemaranana geus Pak kanggo pura we aing ku tai ku bapak lah tapi bapak daek teu ngagayem si kubu nyarengeh seugi koneng deuh sia mah terus tunjung ka langit ngagayem tai ka gitu ayo sia balik digusur eta si Gobar ku si kubu dibawa balik ka imahna tuluy dikuyuk bebeakan mangsa harita pamirsa si kubu taak kajida nepi ka manehna menekung di jero goah bagi ngajampe-jampekeun anu jadi budakna hayang kumaha mah kitu ieu budakna teh nya ai pamenta mah da jelema pamirsa sanajan laku lampah teu eceug oge hayang we turunan mah atuh meureun eceug gitu teh
nyeta eta jimat nu manggupakeun tali pocong mah ijah teh geus digerau deui diamat deui ku si Kubu. Cing jimat tulungan aing ieu duh. Anak aing bangka warah pisan nepi ka nitah ngagayem tahi ka aing pikeun ngaburana doh. Kudu kumaha ieu urang pacutkeun ka kumaneh ku ieu talinya. Teu anta parah deui pamirsa. Nalika si Gobar keur sare tibrak eta tali pocong jimatna si Kubu digebuk-gebuk kana mun-munanana si Gobar. Nu antukna harita datang setrum anu kacida gedena malah macahayana gurilapan. Si Gobar ngadadak jadi jelema weduk pamirsa. Anu mana tina meunang ngagebukeun kitu datang lini dadakan nyalagrak bedog anu nyelapna bilik. Ngakecek pisan kana tarangna si Gobar. Ku ajaibna teh teu kunaon pamirsa. Si Kubu didinya hayang ngamastikeun secara jelas deui mengpeung si Gobarna sare keneh. Eta pedog sakalian dicacakkeun kana awakna si Gobar nu keur sare namung ajaibna. Si Gobar geus teu kunaon deui wae dina hatena si Kubu nyarita. Duh, alus jimat. Ulah kagok dibentukkeun si Gobar euy. Jadi budak anu bangkar warah teken bae asina bangkar warah oge nu penting ngadukung kana usaha aing. Kitu cek dina hatena si Kubu. Pamirsa sadaya. Lambat laun anak buahna si Kubu pasea jeung anak buah Mama Haji Dumajid dina alatan parebut cai ke sawah pamirsa. Biasa dina pangairan masuk daerah wae kana pipaseaeunana pamirsa. Moal teu kitu makanya di daerah dulu sadaya ge. Anak buahna Mama Haji Dumajid harita dipancong sukuna ku pacul ku anak buahna si Kubu. Bari ingklek-ingklekan eta anak buahna Mama Haji Dumajid nu ngaranna Samidin. Tuluh. Aduh. Ayana nahaon cuh. Cek Mama Haji Dumajid bagi rewas ningali anak buahna nu ingklek-ingklekan bagi balobogan getih. Iya Mama, abdi tadi menerkeun cai. Parebut cai jeung itu anak buahna si Kubu jeung si naon ngaranna teh. Si Pudin itu teh tuh ngaranna teh. Kuring areh galeut Mama nepi ka dipancong ieu. Sungguh terlalu. Cek Mama Haji Dumajid pamirsa. Cikan ku aing urang ontrokna ge dah. Gidig Mama Haji Dumajid ka sawah. Eta nu ngaranna si Pudin kabeneran aya keneh di sawah. Cek Mama Haji Dumajid. Hei, sia maneh nu ngaranna Pudin? Hek agehan, oi padahal mah da pengkongkeun ulah dicocokkan teuing kaweh cai teh. Nemalan si Pudin. Da kuing mah katitahanana ku Pak Kubu kudu kieu Mama hampura. Lah lain hampura nih asa ngabadi yeuh sia teh ka dieu ge. Ampun Mama, ka dieu sia ka dieu. Cetrak disinteuk eta ku Mama Haji Dumajid ceulina si Pudin. Ngayak-yak harita keneh eta nu ngaranna si Pudin pamirsa. Maklum Mama Haji Dumajid dina sinteukannana eta make ajian semu gunting. Nya pantes eta si Pudin ngayak-yak. Langsung sepangan sakitu nama kuat keneh manggo pacul bagi-bagi. Si Pudin ge bebeja. Pamirsa,
kasih kubu seolah-olah ngadukeun dua pimpinan ieu teh. Atuh si kubu bagi ngagerwan anakna si Gobar ngadatangan ngadojog ka imah Mama Haji Duh Majid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh gini si kubu ngunyum ka dieu. Dek aya naon si kubu? Cek Mama Haji Duh Majid nanya ka si kubu. Lain kitu atuh Mama. Manya Pak Bocai wae ge. Jeung kudu make ajian ka anak buah kuring heuh. Dikirana kuring teu wani ka maneh Mama. Ulah di tembok kolotna ku kuring ge euy. Antukna di dinya pamirsa pare-are omong antara Mama Haji Duh Majid jeung si kubu. Ti harita si kubu masat gobangna. Heat eta gobang dideketkeun ka Mama Haji Duh Majid. Ciat. Nyingcet Mama Haji Duh Majid luncat kecek eta gobang ngadek kana tihang imah. Nepi ka ngengatna eta tihang imah. Dasar Mama Haji Duh Majid jelema anu sakti teh apa biasa. Sabagi luncat manehna geus nyintrekeun deui eta ajian samu guntingna kana ceuli si kubu. Cetak. Kowong si kubu ngagoak bagi ngajob ka cuel bedogna anu nyelap dina tihang imah Mama Haji Duh Majid. Bingbit lumpat eta si kubu. Dawan sia hoy. Aing bakal nuntut walas ka sia Mama, awas, awas. Pamirsa sadaya. Tidinya mimiti eta kampung teu aman. Nyaeta dua pimpinan anu parasehat anu sababiahna tina Pak Bocai sawah. Tina kateungeunahna eta si kubu pamirsa manehna geto puasa nepi ka sagala digadekeun pikeun ngamodalan manehna. Gek luntah heula ti eta lemburnya eta guguru ka Gunung Cikuray. Manehna ngarontapa di ditu di Gunung Cikuray. Aya meureun kurang leuwih lilana 40 poe ti harita. Si kubu saparantosna tapa di ditu di Gunung Cikuray kasaktianana nambahan. Anu mana ajian-ajianana eta si kubu jo pinuh nangtang deui datang ka imah Mama Haji Duh Majid. Cuy. Manek assalamualaikum aing mah. Tema teh ku Mama Haji Duh Majid. Waalaikumsalam sia da geus kagok nyebut tah. Nyebut mah teh bagi nyebut sia mah teu balik. Cek Mama Haji Duh Majid. Cageus sia kubu. Ngasongkeun leungeun Mama Haji Duh Majid maksud mah ngenta dihampura pamirsa. Tina pamualahna harita basa nyintreuk teh make ajian. Panangan Mama Haji Duh Majid pamirsa dikepeh ditepak ku eta si kubu karasa ngugunyud kana panangan Mama Haji Duh Majid. Cek dina hatena Mama Haji Duh Majid. Nyaan oi. Lila eueuh teh si kehet ngamuk. Paingan meni aya ngunyud aduh. Kudu taki-taki kuring ieu ayeuna mah. Didinya kowong deui nyarekan si kubu. Aing ngarasa panasaan ka sia Mama. Ngehen ayeuna urang jogolan deui galut jeung aing. Hayu, siapa takut?
meluncur. Cek Mama Haji do Majid. Jeleng. Dua anak cinggara jeleng ke tengah kalang. Aya lapangan rada lega di harapan imah Mama Haji do Majid. Pukplek silih kadek nanging jelema lain jelema atah-atah pamirsa. Tapak ngadek teh teu aya tapakan. Boh si kuwu, boh Mama Haji do Majid geus pada weduk jami-jamina. Ngan hagita panggih apesna eta Mama Haji do Majid. Barang ditenjak gitu dada ana pisan. Make ajian sembras dada. Ku si kuwu. Oi, ciak. Kok wong Mama Haji do Majid kana hareupeun imahna pisan. Aduh. Wah. Kalau getih pamirsa. Sudah tetai. Kalau getih pamirsa tina pahamna Mama Haji do Majid. Aduh. Ke kokowongan kitu ti jauhna katempo ku si Arya ketil pamirsa. Anak Mama. Ada siapa kunaon? Lumpat jeng. Haku ditarajang eta beungeut nasi kuwu ku si Ujang ketil. Waduh. Hari siang ngabongohan bebanyit goblok. Abah teh kunaon Abah hudang Abah. Utah getih pamirsa Mama Haji do Majid ku ajian sembras dada boga nasi kuwu. Awas ya. Kaki aing nepi ka di kieu-kieu ku maneh. Gara sia gelut jeung kuring. Didinya jurus-jurus ti Mama Haji do Majid dipake ku si ketir pamirsa. Taakna si ketir ku jurus naon eta si kuwu teh gegrok. Heat kieu kalah kacape tamu si ketir. Nanging harita kene si ketir inget kana jurus andalan manehna. Sabagina rajang manehna nyumputkeun dua ramona nu kenca. Make jurus akok kaceum teh bener. Ciat! Blesak nu dua ramona diselapkeun. Takis. Wah, kana irungna pisan, irung suku. Jas. Si kuwu ngadayaknan bagi gigi beuit. Aing rasa naon ieu. Wah, teu kuat ieu. Lumpat mangpret pamirsa. Bagi lumpat totonyongan mapai galengan wes gedebrus. Atau pingsan anjing. Nepi ka imah. Si kuwu nepi ka imah langsung ngajoprak bagi walah waheuh. Aduh. Aing Pabok. jurus nanahaon papanyit gelo teh bieu. Kodok budakna nyampeurkeun hudang sare si Gobang teh pamirsa. Cek si Gobang kanu jadi bapana. Duhnya bapak ge ka batu bisa ulah mabok. Ai bapak eta nepi ka ngajoprak dina papange. Bapak mabok. Aing mah lain mabok nginum juga sia. Ai bapak mabok naon? Cek si Gobar kanu jadi bapana. Teuing naon ieu teh duh leunangna itu. Si bapak tumbeng. Elehan Anjing. padahal Gobar mah Pak karek 5 botol mah. Gobar mah lewat Pak. Tapi
Dikieu-kieu oge bapak urang eta teh digusur pamirsa eta si kubu ka Jawa Imah tuluy dikuyuk kudu jadi anakna ku si Gobar teh kucai kakek tilu ember mah can eling keneh pamirsa entah apa yang merasukinya Aku kacau teh ya. mati na eta juga sakok haceum ti si ketir kakek ku tilu ember mah cai candaekeun hudang kucai ember nu kaopat ti dinya walah heuleuh deui ayo jebosna naon babanyita di teh doh aduh alah pak sok gugah yeuh teula pilih bade tambahan deui tuakna Wah, sama. pajakeun teh mabok tuak pemirsa bapana di inuman jagek cek cager memulihkan deui badana caritana langsung si dakep si kubu mulihkeun deui badana tidinya si Gobar terus-terusan nanya bagi setengah teler teh nih si Gobar ari bapakku naon tadi jauh ngajoprak aing teh tadi geus ngagebug si Haji Dua Majid gunung teh anak-anakan si Juha mun teu salah mah eta teh si Laweun tah teuing make jugusna naon tah amona jog katawok kana liang-liung bapak we wah amanya pak suwer eta teh pak Si Wera tuh, Pak. Ayo cap demi alohan ulan. aslina teh bagi kilo Pisek. aslina teuing kona naon dah kemah pak ondek gelut deui ajakah na tu Ujang Gobar yeuh keun nu kitu patut melawan ku Ujang Gobar pamirsa sadaya peun heula eta carios si kubu jeung si Gobar anu keur ngadepatkeun perkara kapaehanana si kubu urang uih deui kalalakon Mama Haji Dua Majid anu cidra alatan diteungeul make ajian simbras dada aduh akbar eduh nah santek jeung adan sagala silik nyahi dada da aki mah meni hogoy wae atuh cek sikat dia teh aki mana nu nyari aki mana nu nyari ieu dada Ujang dada ke kudu kunaon atuh aki ubalanana ki ujug Ujang neangan tangkal kaliki beureung gecak dalokeun jeung kokonengna nog hayam kampung dah tuluy balurkeun ke kana dada akinya titah ke ka sini itu juk nyiar Jang harita keneh pamirsa si Arya Ketir jut turun ti imah nama Haji Dua Majid neangan tangkal kaliki teh ya pamirsa sadaya mungguh ning Arya Ketir majami soleh sanajan ngomongna cadel oge pamirsa jiga nu ngadongeng aja tekung silami eta tangkal kaliki teh jauh ka tembong ngan hanjakana si Ketir teu apaleun disebut tangkal kaliki teh nu kumaha abong budak gemaja kadawok dipetikan eta pamirsa daun teh gitu disangkana cek si Ketir mah eta teh daun kaliki padahal daun kakitutan pamirsa bawa caritana ka dapur diasongkeun ka sini nih iya nini
abdi pi barang si Aki nyanak daun ieu teu disebutkeun daun kaliki nyanak daun ieu ti orang digecak teras digalopkeun jeung kokonengna nog hayam kampung nyani aya heueuh nuhun pisan ketia urang jieunkeun ka ku Nini dijieunkeun ku si Nini ngarasaan nih barang digecek digisik eta daun teh melebar bau bekoh Anu tai deui wae. lebih ka ooan eta si Nini deh ieu daunna naon nogan gisik deui Jung jang kayak teu canak jangka si Akikeun nya nuhun ini urang canak wabi kadawak dibawa ku si Ketir dibalurkeun eta ka Mama Haji Dua Majid cek Mama Haji Dua Majid ujang nya sorang mah tarik keneh aya kanyari ge padahal poho ujang sok baru-baru jangan aduh teu kuat si Aki sakedap Aki sakedap kadawak eta daun kahitutan teh nu geus digalaukeun jeung enog teh balurkeun kana dadana Mama Haji Dua Majid anu ngageleng tapak ramo dikompreskeun daun naon sia teh Hitut. ngahiak bau cupluk apaan daun kaliki Aki teh cik ningali tadi daun lamaranana iya baturna teh ki teh mongkeun ku si Ketir teh ka Mama Haji Dua Majid oh sia mah iya mah paingan bau cukup daun kahitutan dia teh ngaranna teh jang tapi geus kagok baik nikmati saja Mama Haji Dua Majid ngalempre malah nepi ka kapayahan nyemna pamirsa cek Mama Haji Dua Majid eta dibalur ku daun kahitutan jeung enog teh selang meureun aya samingguna geten we diurus ku si Nini jeung si Arya Ketir da Mang Juha mah ngurus sawahna pokona mah teu icik kibung dina perkara kitu da lain tukang gelut Mang Juha mah tukang kieu Mang Juha mah Saritem we juga mah. teu tah Mama Haji Dua Majid pamirsa geus pulih deui tina tatuna manehna semedi deui ngulik deui jurus-jurusna diasakeun deui latihan deui duaan jeung si Ujang Ketir kitu deui si Kuwu jeung si Gobang latihan deui di Gunung Cikuraina pada latihan nyeta sok bisi ngajorak gitu tantarana si Kuwu mawa pasukan jeung patani-patanina pon kitu deui Mama Haji Dua Majid jeung patani-patanina cek apa heula pamirsa kumaha aya cucungna caritanya pasea ta Mama Haji Dua Majid jeung si Kuwu tina naon tina bangput cai eta teh ilahar pamirsa di mana-mana ge cekapnya ti pribadosnya dina Mang Juha jilid 9 pribados pun aya dari Haji Sonda wow nuhun ada